Nah, sekedar informasi supaya nyarana hodoang abe urang hati-hati di Indonesia kuari geus mulai kaasupan ku Syiah Wahabi nu ngamodalan Saudi Arabia, Syiah nu ngamodalan Iran, kompetisi di urang. Mantap kuari teh lain lalagaan jebolan Iran teh kuari keur diperdayakeun supaya Syiah di Indonesia ieu terlihat. Engke bakal aya kegiatan-kegiatan anu mimitina mah berat ka urang ngan diakur-akurkeun kegiatan teh jeung kegiatan Syiah ke kebal-kebal tinggal di Syiah. Aya persamaan antara ahli sunnah jeung Syiah dina zarah, dina salat ngazohoran, Jum'ahna loba persamaan. Engke ngadu jeung Wahabi. Woh, ge bakalna beuki rame ka hareupna. Geus dirancang di Indonesia ya televisi Syiah. Bakalna mungkin tahun 2016 muncul televisi Syiah. Bakal dirancang televisi Wahabi. Leuwih awal Wahabi nu bakal muncul televisi kukula moal ka dicaritakeun ngaran-ngaranna beusi dirobah. Kunyana beusi dirobah. Urang geus nyaho. Ngaran televisi Syiah geus nyaho, televisi Wahabi geus nyaho insyaallah nyaho. Kan lamun kuari dirame-ramekeun ke kunyana dirobah. Wah, kanyahoan dirobah ulah kajeun kena muncul. Engke dibadare duit bangsa kiai nu sok hareang duit mah kebeneran. Sia mah jujulak cileuk ka dieu bae heran. Atuh biasa bae ulah sulak cileuk, biasa mah. Aja aing kasinggung ban. Nah, ieu bakal nangke. Duit lain lalagaan loba jasa bakal. Ieu keur carita kunaon si kuari dimunculkeunana lain lalagaan internasional teh kieu bae ka unggal negara terutama Indonesia dengan tidak adanya seorang tokoh sangat berharisma. Gus Dur dianggap sudah tidak ada tokoh. Ieu mah keur caritanya anak, ieu mah keur caritanya anak. Lain eueuh loba kene di NU Hambalaya, di Muhammadiyah Hambalaya. Urang lamun nyaritakeun tokoh atuh aya Gusmus, aya kene Ki Maimun Zubair, aya kene Kiai Hasyim Muzadi, aya kene Agil. Tapi lamun urang nyaritakeun kemunculan Syiah berarti sudah tidak dianggap. Ieu mah keur carita teu ngaanggap. Adapun ke urang nyeun gerakan atuh lain deui. Nyana moal berani ngamunculkeun mun masih kene Gus Dur. Emang Gus Dur kumaha kitu? Gus Dur sagilek doang. Nyana mah sagilek sakicep eueuh. Sagilek sakicep eueuh. Ku jagona Gus Dur main di luhur ngomong sangeunahna nyana nu berani eueuh. Eueuh nyana kuari muncul. Da iyalah sekedar bahwa di urang geus kasusupan terus aya di tubuh pemerintah. Aya di tubuh pemerintah. Jadi kuari geus lemah pemerintah teh. Anu biasa nama urang teh hasil bahsul masail NU langsung tak lapor ke pemerintah, diteuri ku pemerintah. Jadi ngeunaheun urang clipping-clippingna jeung pemerintah akut. Kuari teu bisa. Tetep bae aya di jero namain. Tah nu mantak henteu sapenuhna bahsul masail diterima. Sebab naon? Masih keneh diolah. Malah asup ke tubuh pemerintah dengan haram ngarokok, dengan tolak 3 jadi 1, dengan anak angkat dan lain-lain sebagainya. Nu baheula Gus Dur nyarita 10 poin nanti akan terasa oleh masyarakat. 5 tahun sebelum wafat Gus Dur geus ngomong 10 poin nanti akan terjadi di tubuh pemerintah. Ditanya kenapa Gus? Karena pemerintah sudah kemasukan Syiah dan Wahabi. Beres sakitu ulah Iran kadeule ke kekuatanana bisa terjadi lebih cepat. Lamun nyana terlalu kuat mundur setik. Kuari mah nu kudu dibahas teh lain eta. Kunaon si pemerintah kuari bisa bergaining jeung Syiah tanpa meninggalkan ahli sunnah.
berarti diais. Nah iya udah jadi masalah. Kunaon pemerintah ngais. Nah didirilah ya unsur politis. Sebab urang teh kan keluar ti Amerika, otomatis urang teh kudu nyekel salah satu negara. Urang kuari ndek RRC, RRC kan Rusia. Wah mulai tah kek kok jadi kos kieu urusan ieu. Mulai panjang. Lamun iya Amerika kurang dek ditinggalkan, mulai eker kuari di Indonesia meninggalkan Amerika. Berarti kan urang teh kudu ngiblat ka RRC nu mantak ti Hongkong geus daratang ge ka urang kuari ieu. Tuh karyawan-karyawan Cina urang teh geus mulai beralih ngiblat RRC berarti kan Rusia, Rusia berarti Iran. Ngantek kuari teh dicokot. Kegiatan-kegiatan enggak apa-apa. Kuari, kunaon atuh NU cicing mah nyahoun makan di jero NU ge aya siahan. Kok bisa jadi kitu Ki? Emang kitu bae. Kon teh dimurnikeun sih moal dimurnikeun nu mantak bersikeras ge supaya si eta menang deui. Di jerona aya unsur mulai kacau pemikiran urang. Kok jadi kos kieu? Di akhir zaman mangke teu menentu. Mendak kiai anu mimilu ka ditu hayu datang ka mana nyana berjuang. Berjuang salah atau berjuang salah bakal. Ai kiai teh dagang ulah sok nanyakeun aing. Ulah sok nanyakeun aing ulah. Henteu cenah kula mah dek milu bae cenah ka kiai mal kuat sih jeung aing mah. Emang kunaon gitu? Dahar gembul. Aju kudu geunah bae kuat sia moal. Mal kuat meulina maksudna. Wal kuat sia, ieu dek aing bae. Ieu sekedar informasi, ulah kaget engke lamun muncul Humaini. Ulah kaget lamun muncul Wahabi. Organisasi kuari geus loba jasa di Indonesia, geus Khuruj, geus HTI, geus Ikhwanul Muslimin dan lain sebagainya. Geus puguh NU, geus puguh Persib. Muhammadiyah dan lain sebagainya. Ieu geus loba jasa di urang. Berarti kan baruga kepentingan. Masti bae engke nyusup ka partai. Mante kepentingan bahasa di partai. Sedangkan partai kaharep sekaligus sapaket jeung pemilihan presiden. Geus disiapkeun ku ari satu partai calon presidennya Kristen, satu partai calon presidennya Islam, satu partai calon presiden nasionalis, satu partai calon presidennya liberal dan lain sebagainya. Ku ari geus disiap-siapkeun di luhur teh geus kararieu bae. Siap partai ieu sapaket engke bakal. Ya cenah aing mah rek nungguan kiai bae rek milih mana cenah kiai. Aing nyin partai di sarua. Nyin partai naon ge? Nyin partai Islam. Partai Islam naon partaina Kasrolohi aing. Tah ieu keur carita 10 Muharram Asyura Karbala. Engke bakal dirayakeun hayang dirayakeun di seluruh negara. Walaupun ke motifna berbeda. Artina ini penting aya perayaan 10 Muharram, aya perayaan rame walaupun motifna berbeda. Engke disorot di dunia bahwa 10 Muharram aya kegiatan di berbagai negara. Aslina bahkan Karbala. Gitulah politis. Ilu rame walaupun urang mah mungkin santunan yatim piatu, walaupun urang mah mungkin aya hari naon deui, walaupun urang mah aya hari naon deui, tetapi engke disorot disatukan pada hari 10 Muharram adalah Karbala. Ieu Iran hebatnya se-Iran. Iman sakadar informasi bae nu kuari keur diarahan Banten keur diarahan. Geus mulai. Lain lalagaan geus mulai. Geus eukeur kuari. Geus puguh Wahabi, geus puguh Syiah, NU kuari sakieu ayana. Terus mendak cek lagi urang mah salametkeun urang bae. Ngaji ibadah sing hade. Lantaran kaharepna wallahu alam. Ieu wallahu alam bakal kumaha ieu. Engke perang partai kan bakal nangke. Lamun satu partai calon presiden dan satu paling manehanana ke koalisi tilu partai yuk urang jadikeun calon presidenna ieu
wah apa kuat-kuat nggak bakal mulai kalut. Nah orang ulah bawa biasa baik orang mentak di Indonesia mah ademna kiai tita ngomong ngaleleskeun umat